7 pari. Dengan serieu da ieu teh agro gitu. Agrowisata. Enjoy Bang. Kesan ieu teh kehutanan memang kada dilestarikeun gitu. Ulah kumpulnya lambe ngumpul gitu. Saya mah lestariikeun tah ayeuna saperti ieu tos katingali ke masyarakat insyaallah. Mohon saras. Da dukungan di pemerintah. Kalau gambaran ya luas keluasanana sabaraha Abi teh hektar anu parantos tergambar anu biasa dipotensikan dina masalah wisata. Ieu teh abdi teh kirang-terangnya Dari kahalangan dari aku jauhnya titik gitu. koordinat mah atos itu. Namun luasnya abdi teh terang gitu. Dan dua jami ya kayak di pertanian sareng di kehutanan. Di koordinat mah atos gitu. Mun luasna sabar hektar gitu. Dan ini abdi teh anu jelas mah anu dikelola ku kelompok di tahun 1987 teh 10 hektar. Mau abdi mah sanes bedego. Pepelakan kelompok dan tanam ke kelompoknya. Mangga taruang asal teu dirusak. Saya Contoh nah teh sapertos kieu. Abdi nanam muncangnya. Tong buahna daunna terus dipriogikeun ka peuyeun. iya, laras. Oh ya abdi nanam naon nanam mangga ku kanggo si penggarap. Nitipkeun eta. Mohon. Hasilna mah ku si penggarap. Saya Asal teh yang ditebang dirusak itu lagi. Tapi kan salarasna mah wa teh ngobrol-ngobrol ini sareng rekan-rekan termasuk yang Ujang Pion anu ti Padepokan ya. Mohon. Salarasna abi kan sering ka dieu teh wawi sareng Kang Aweng ti kami terang nuju naratas teh disangki teh nganggo jalan-jalan biasa kanggo pangaritan we ternyata ayeuna sacepetna tos tiasa sapertos ieu gitu. Abi teh sangat antusias sareng bangga pisan wa sehingga abi tiasa ngunjung ka dieu teh siapa tahu kamu kapayun tiasa di contoh ku desa-desa yang lainnya gitu namanya. kurang bantos promosina insyaallah. Alhamdulillah Kurang bantos dipromosikan. di nanti cita-cita masyarakat di teh tercapai gitu. Amin. Namun dan desa gampil balikin teh berjalan lewat Selesai nama ieu mah rencana mah 2027. kaping 20 genep teh SK terus anjing Sukatani, Kecamatan Cipalong, Desa non namanya teh? Desa nanti teh? Cinunjang. Ya, kurang nyobian ke paling luhur. Ayo. Sorangan. Go. Tanjau laut teh mah atau enggak? Tanjau laut Ya. mana? Ya. Iya mah Sukatani. Tanjau laut mah itu buatnya itu. Kedua lah, ngecing mandi. Apanya? Ya ada Bapak Ato. Selamat sore Bapak Ato, apa kabar hari ini? Goreng terus pergi di setengahnya puncak di wisata Karasan itu air rencangan menuju main calung orang nih ka ditu yuk orang ngobrol Ah iya Pak.
batur urang nu termasuk kita we unggal poe geuning ka budak. Aju daragang dipencut yang nepi ka dieu nya. Sip. Teka bangun jalan ka dia nanti mulanya. Ya, Pasti aya motor masuk ke dieu. Mudah-mudahan itu sorodot deh ya. Moal atuh urang mah. Jadi perjalanan enak. Tadi harus di setengahna. Ayeuna siap menuju puncak. Ngana kinten-kinten lah. Tinggal leweng kayaknya. Capek. Ayo. We go. Aduh, nyerah ini pusing. Alah. Ayo semangat. Yang sareng rombongan kalasan terus aya di Bukit Hantap, Pasir Hantap, aya di desa Eureun Palay. Yang sareng ketua ieu Bapak Ujang Dion karasan. Sangrang dengan oge aya Kang Kinkin, Kang Aweng. Aya Bang, halo Bang. Ada itu juga ieu Bang Ato. Apa kabar? Oh, Bang Ato lagi serius. Ya. Bang Andi. Mainten itu di Nararaga tadabur alam sakantenan orang teh ningali potensi wisata nu aya di desa Eureun Palay. Mudah-mudahan ka para inohong, ka para gegeden anu artos nararubak mangga bilih bade ngiring ngabangun kanggo destinasi wisata nu aya di desa Eureun Palay. Hatur nuhun sim kuring sareng renengan hatur karunya kasadayana. Atas cacapean kapal luhur kapal dieu. Urang tepang deui engke di destinasi wisata anu sanesna. Masih aya tuh di pentaseun ieu aya gunung naon eta teh? Tenjo laut. Aya Tenjo Laut tuh. Kita masuk ke desa Cikukulu. Eta mah masih kene di desa Cikukulu, Kecamatan Karangnunggal Pamima, terus di desa Eureun Palay, kecamatan ge terus kecamatan Cibalong. Mak kasadayana hatur nuhun. Wilujeng patepang deui di tempat wisata anu sanesna. Di hanap ayana peuneuy nya. ngalung sare. Oh, buat tiris gaya nama. Ada ngesang. Saya ada keringetan nih. Mantap. Puter Dede, sabalik deui, sabat ke Dede. Turun ke bawah, lewat sono pulangnya. Mau cari madu. Hah? Kapras dengan eta mah madu teu we seri. Parah. Lumayan loh. Panas ya. Sebenarnya jalannya nggak terlalu jauh ya. Yang jauh nih sekali nanjaknya begini. Nah, mah loncat tadi. Aduh di. Tiris. Di kaki.
Gimana perjalanannya Pak? Alhamdulillah lulus.